anu rombongan Mekar Budaya Kalintang DP hormat tekantun papayung agung dia lemur atanapi ais pangapi nu aya di Pakuan anu sami rombongan Mekar Budaya Kalintang DP hormat getekantun ka para simpatisan panonton anu jauh cunuk nu angang datang
nu teu bisumping nu caket deheus sepuhano murang kalih jalar istri pameget sadaya anu mika cinta tur mika lenep kana ieu pagelaran seni Sunda anu rombongan sami kalintang dipihormat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sabadana rombongan manjatkeun puja sinareng puji kersaning dat ilahi robi tekantun salawat sinareng salam mugia limpah curah kajungjunan urang rehna dina dinten ieu tiasa patepung lawung paamprok jonghong patepang rarai di buruan mewah rombongan seni benjang mekar budaya anu dipimpin pangersana anjeun Kang Acep Supardi di bawah naungan asuhan almarhum Abah Ucun Suwargi anu ngajomantara di Kampung Cikalamiri Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat kawarganegaranipun Indonesia ditemit ku primodina sareng maksud ngareah-reah di nararaga walimatul hitan pun adi aku anjeun Muhammad Nizam Al-Kafi putra Bapak Dian Mulyana kalih Ibu Sinta sapala putu ti Bapak Dede kalih Ibu Mimi mohon oge keluarga besar almarhum Bapak Aceh Sukinta kalih Ibu Nom. Pemudah-mudahan kaula cunug cita laksana teu ditagih wargi lan teu dipentak kubaraya. Malah manar urang sami haturan ku Kidung Raja Pemunah nggoni ngadoakeun kasadayana kaum dangu. Mitra kanca kaum dangu sadaya rombongan sate acana pragma gelaran sejak umaja katoko seniman seniwati anu aya di sabudeureun ieu lingkungan wabil khusus ka para tokoh agama ulama yai santri santriwati ustaz ustazah dibunut sami rawuh ngadukung kana lumangsungna ieu hiburan ieu teh kantun ka para tokoh pemuda karang taruna tokoh silat sesepuh jawara penca jawara budaya sami dibunut ngadukung kana lumangsungna ieu hiburan anu parantos disangakeun ku Saepul Mangsud kanca kaum dangu sadaya mekar budaya dina dinten ieu kalebet dina pangeresana Mamah Neni mohon nu kaduana Neng Puput Ameludin mohon suara wajib pangersa Ki Adi Kang Wawan TB mohon si hareuang Mang Prang teh aduh juru kenang kahiji pun lanceuk pangersana Kang Ipan PI nu kaduana Kang Haji Edoy mohon panutur gelikna panglipur kolbu juru talungtik tarompet Kang Haji Eka mohon atuh juru celegur taya kajabik Mang Yaen teh atuh goongna taya sanes Pak Nggun juru talingtungna atuh ti palih jiwa aya pangersana ku anjeun Kang Dani Dempah pangersana Ki Adi pian studio fotografer and video syuting alhamdulillah mancenina danten ieu awe bareng sareng mekar budaya sarombongan mitra kaum dangu sadaya mangga urang sami tatan-tatan rombongan urang sami buka gapura bagja dina dinten ieu ngalangkungan tetebah huhun budaya Nusantara mekar budaya. Qadal asma bismillahirrahmanirrahim.
Azamu Sayyidul Akbar wal muhit ala makhluk bil azhar. Makar budaya ada makar.
warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayeun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan nikmat langkung ka urang sadaya antos tiasa ngariung dinu ieu acara. Shalawat wasalam tercurahkan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, kula wargina, sareng ka dugi ka urang sebagai umatna. Anu dipihormat ku simkuring ka para tokoh masyarakat Kampung Ciwaru RW 04. Anu dipihormat ku simkuring ka tokoh agama di Kampung Ciwaru. Anu dipihormat ku simkuring ka tokoh pemuda nu aya di Kampung Ciwaru RW 04. Anu dipihormat ku simkuring ka Bapak Saiful Bet, Bapak Dian, sareng anu dihormat ku simkuring pimpinan seni benjang Mekar Budaya. Haturkeun nuhun antos kasumpinganana ieu seni benjang Mekar Budaya. Sakituna simkuring nyuhunkeun ka rombongan sadayana di awal mugi ka akhir, mugi sing aya dinu kalancaran, hayu urang sami-sami jagi di segi keamananana di akhir dugi ka di awal dugi ka akhir. Kaku kituna ya mungkin Bapak Saiful Bet syukuran dinu syukuran ye murang kalihna sing aya janten dinu murang kalih anu soleh sareng solehah. Wa tiasa panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak
muda aku sing hapul pembabili jamal basana marikeun kana manehna sim kuring sanes akhirna jauh tina saya